parah nih. Aing budak geus ngamuk aing sepeda. Kudu ngadean sepeda eleh aing ku budak mah. Ah, laharna beak gitu. Oh. Mana ya? Hah, sepeda butut kieu mah tuh. Geus we kilo kalau sokeun teh. Maning beli nu aing tuh. Aing teh butuh duit pada yo. Lah, moal aing kudu meuli nu mangjek. Ieu mah aing ieu mah naon? Aing mah ieu ge butut ek di kilo ieu ge ku aing ge aing meuli nu beutuh. Mangjek paling ge sepeda buruk sarua-rua keneh geus we kilo ieu ge di kilo we ku aing mah. Sepeda butut kieu. Nu aing mah halus dan teu dipake ku budak lagi anyar keneh mah loyok. Yeuh, aing keur butuh duit tulungan. Moal aing mangjek ek meuli nu beutuh wae aing mah ieu kita rujit tah. Di dulurna pamere. Ah, moal ek meuli nu beutuh. Moalnya Moal aing ek meuli nu beutuh geus mah aya aing mah ieu. coba satu. Heeh. Buruk-buruk keneh geus we ieu ku aing hate. Ah, si Mandoyo. Teu embung dia sepeda teh. Jual ka saha? Ya aing bingung ieu teu boga pisan duit. Rongsok. Pak, rongsok teu? Oh, teu boga rongsok mah. Karena ieu ka jual sepeda cuk. Gas beli we ku maneh ieu sepeda urang. Urang mah ban ge di kilo bajek. Aduh, ieu mah sepeda halus cuk, beli nage karek saminggu pira aku di kilo sih teh. Kurang mah ban ge di kilo bajek. Da urang mah tukang rongsok, paling ge teh masalah ribuan. Siapa kagak hina ka aing teh aku ieu salah ribuan sih teh. Burung geus we 100 bae. Oh, apa 100 mah? Urang malah mun kerasa salah we bae. Cuk. Banyak geus bae atuh aing teh butuh pisan. Bener bae? Heeh bae. Kok bawa ke mana? Duit na mana? Ya Pak, mau diluwihan? Mau entos pasak gitu. Ya bayar tuh. Mayan kieu euy. Mun Pak. Heeh. Rongsok. Ucuk, Ucuk. Naon Bang? Di kilo atuh sepeda. banget sia ku aing di kilo kunyuk. Aing keur ngadean sepeda ya deuleu anak aing ngamuk hayang sepeda. Oh, kebeneran Bang yo. Mending kene boleh nu urang sepedana. Aya jualan kitu Ucuk. Oh Bang yo. Ieu coba alus keneh. Jualan sabaraha ieu? Ku aing dibeli. 300 sih mah Bang sepedana. Da alus keneh ieu mah. 300 kayak geus 100 ku aing jeung anak aing ya deuleu. Ah, embung urang mah Bang. 100 mah. Urang mah yang 300. Geus we ucup ku aing 200. Geus kieu wae nu tere. Bayangna urang mah 25, ieu mah peda ka tere, lamun ka Batu mah ieu teh. Payu 500.000 mah. Sia ka bina-bina teuing ucup kehen mahal-mahal teh. Sia teh paling meunang ngilo kehen. Aing peda we budak aing hayangeun. Tadi rek meuli beuteung aing teh. Ieu tah 250 tah. Oh, nu nyawa tere. Heeh, Jing. Sok Bang, imah alus sepeda nu tere. Heeh. Alhamdulillah aing euy. Alhamdulillah aing patogeun pisan beureun anak aing. Wah, ieu mah rezeki anak saleh euy ari kieu mah. Isuk keneh geus nyocol, resep kieu mah aing eder teh. Rongsok. Aing milik mah ka mana ti mana we cek aing oge. Aing ek meuli nu teh datang si Ucup. Ah, atang aing pasti atoheun ieu. Jongjon aing ah. Mayang dicabakan mah cek naon eta sepeda aing. Iya sepeda aing. Ngaku sepeda aing. Tadi dijual ke si Usuk. Salah we rebu. Dapat aing di mana? Ya, salah we rebu naon. Aing meunang meuli beuteung ti kembali. Ya, Pandoyo. Ieu mah balik ti aing. Aya tuh, geus karatan sia teh beuteung kumaha? Ya, ku aing dijual nu tadi ditawarkeun ka maneh ku aing dijual ka si Ucup. Ku si Ucup di kilo anjir paling salah we rebu. Ieu maneh meuli sabaraha? Kasih Ucup. Heeh. Aing meuli 250. 250? Heeh. Belaguk siapa ditawaran ku aing tadi embung. Ha. Belaguk. Aduh. Anjir, aing katipu atuh kasih Ucup. Lain katipu. Mana nu belaguk siapa noyok sok-sokan meuli nu beutuh. Ditawaran ku aing mumus. Belaguk. Anjing, aing goblok si Ucup si kunyit gede-gedekeun bakira si kata. Wah, palocor isal kah? Kudu dilempar alonan ieu mah kabiceunan nya cai. Meuli lempar alon heula cik. Mana duit atuh?
Buat lali lating burit mantan coba bapak ngojek tadi nampak burit teh aing mah. Kalau bakal itu. Jika kawali heula meuli lempar alon. Pisan euy ngojek teh. Yo, nah bapak ente ke mana tuh ngojek? Tengah ada paralon heula. Engke mah meureun ka dieu ngojek. Yo udah hus eta mah dahar wae. Dahar wae gitu. Dayu biru euy. Burit manten yo. Pangulikeun we lempar alon. Kalebak ka kawali. Engke diburuan. Oh siap beres lah. Pokoknya mah aya barang pokoknya mah si saya mah. Narik, berat. Ayo. Berangkat cekur. Mana warna ieu motornya? Asih Faisal teh lila-lila teuing ieu teh aing mah teu ngarti aing meuli paralono, meuli lempar alono we. Burit manten. Geus mah. Ya. Ya pulang nak. Geus kopetan aja mamang. Putus teh ieu na unggul. Bagus si Faisal mah teu kos bapana. Mereka tetet. Nuhun ya. Terus we kitu enggak poe lah. Yo, Pak. Abina ting pirage meuli lempar alon atuh lila-lila ting Faisal burit manten siapa? Nah, sia kamu meuli rokok jeung roti. Napa urang teh ka Mang Budeg teh? Ditah meuli lempar alon. Nah kalah rotinya. Siana naon nu dirasa tuh ka nita ka si budak. Lain kumaneh indit, kelas teh nyawe si budak sia mah tuh. Panu urang mah tadi motorna ge mogok, Pak. Jadi nitah we ka Mang Budeg. Kahet sia, mun manginjem sia teh motorna lain nitah si budak na. Tenang, Pak. Ayeuna mah cuangnya sapeula, ke abi meser deui ka ditu ka kawali. Pan burit manten kehet. Lain keding deui sia ka udut. Tah, kitu bari ngarokok jempe. Sia! Sal. Yo panginjem heula sepatu, ka Mang Owan ieu bapak basuh itu tuh pakai sendal mau bapare ka Ciamis heula. Naik ka Ciamis ayeuna, Pak. Heeh, gawat panginjem heula sepatu kulit manten. Heeh, gatuh. Aduh, kebenaran ya si Burik. Duh, kebenaran ya mana, Rik? Pang mau kenal sepatu juga, Mang Wawan. Sepatu naon lah, inget purun ka Mang Wawan lagi. Ih, sepatu bapak urang juga nginjem ka Mang Wawan. Ya, kau yang diburuhan 10.000. Oh, katu aik mah sama. Untung aya si Burik aing keur laleus pisan. Duh, da si Faisal kehet teh lila-lila teuing aing ieu geus diteleponan wae ya. Burit manten. Si Burik lila pisan itu nya. Oh, itu. Burik, buru. Bisa. Ya, boy ya. Ya. Yo, ayo. Namanya malila-lila teuing atuh Faisal. Aing geus ngadatelponan wae ya. Hiji teh, dua teh. Nah, ieu sepatu naon Faisal nu kieu? Burik. Kapan aing minta ka mana teh? Kita pangaokeun sepatu bapak aing kalah bawa sepatu budak. Sia gua cokot-cokot aing Burik ya. Aing mah sia da Burik ari kana duit riweuh. Oh, Pak aing teh apa? Tuh mana tadi. Napan tadi ngomong. Oh gitu.